Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca darasan urang sadayana kitab matan Kasyifatus Sajah halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Nawakidul wudu'i ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahijina al khariju eta aya anu kaluar min ahadis sabilaini ti salah sahiji palawangan anu dua. Min kubulin nyatana kubul au duburin atawa dubur. Rihun tegasna angin au ghairuhu atawa liana rih. Ilal mania kecuali cai mani. Asani ari anu kaduana zawalul aqli eta leungit akal. Binaumin ku sabab sare au ghairihi atawa liana naum. Illa nauma qa'idin kecuali sarena jalma anu riuk mumakinin anu netepkeun maq'adahu kana tempat diukna itu si jalma minal ardi ti bumi. Asalisu ari anu katiluna iltiqa'u basyaratai rajulin patepung napa antelna dua kulit lalaki wa mroatin sareng awewe kabiroini anu pada gede duanana ajanabiyaini anu pada deungeun-deungeun duanana min ghairi hailin bari henteu make hahalang. Arabi'u ari anu kaopatna masukubulil adami eta nyabak kubulna anak Adam aw halqati duburihi atawa bubul duburna anak Adam bebat nirohati ku dampal leungeun aw butunil asobi atawa ku pirang-pirang dampal ramo. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Man ari saha jalma intaqodo eta batal naon wuduna itu si man haruma mangka haram alaihi ka itu man naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu kahiji haram salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf wa masul mushafi sareng katilu haram nyabak mushaf wa hamluhu sareng kaopat haram mawa mushaf. Wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma anu junub naon sittatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu kahiji haram salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf wa masul mushafi sareng katilu haram nyabak mushaf wa hamluhu sareng kaopat haram mawa mushaf wa lubsu sareng haram cicing fil masjidi di jero masjid wa qiraatul qur'ani sareng kagenep haram maca Qur'an. Wa yahrumu sareng haram bil haidi ku sabab haid naon asyratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu kahiji haram salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf wa masul mushafi sareng haram nyabak mushaf wa hamluhu sareng haram mawa mushaf wa lubsu sareng haram cicing fil masjid di masjid wa qiraatul qur'ani sareng haram maca Qur'an wa saumu sareng haram puasa wa tolaku sareng haram ditolak wal mururu sareng haram ngaliwat fil masjid di jero masjid in khafat lamun sieun itu awewe talwisahu kana ucrat-acretna getih wal istimta'u sareng haram dialap suka bima kalawan perkara baina surrati antara bujal warukbati sareng tuwar. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Asbabu tayammumi ari pirang-pirang sababna tayamum salah satun eta aya 3. Faqdul ma'i kahiji eueuh cai wal maradu sareng kadua gering wal ihtiyaju sareng katilu mikabutu ilaihi kana ma li'atsyi hayawanin karena halabhabna hewan muhtaramin anu dimulyakeun ku syara. Ghairul muhtarami ari hewan anu henteu dimulyakeun ku syara sitatun eta aya 6. Tariku sholati kahiji jalma anu ninggalkeun salat wa zanil muhsanu sareng kadua jalma anu jinah muhsan wal murtadu sareng katilu jalma murtad wal kafirul harabiyu sareng kaopat kafir harabi wal qalbul aquru sareng kalima anjing galak wal hinziru sareng kagenep bagong. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutut tayammumi ari pirang-pirang syaratna tayamum asyaratun eta aya 10. Ayakuna kahiji kudu aya itu tayamum teh biturobin eta make taneuh
wa yakuna sareng kudu aya naon aturabu taneuhna tahiron eta anu suci wa la yakuna sareng ulah aya ulah bukti itu turab teh musta'malan eta urut make wa alla yukhalitahu sareng ulah aya nu nyampuran kana itu turab naon dakikun tipung wa nahwuhu sareng saumpamana dakik wa ayak sidahu sareng ngamaksud si jalma kana tayamum wa ayam saha sareng ngusap si jalma wajhahu kana wajahna jalma wa yadaihi sareng kana dua leungeunna jalma bidor bataini kalawan dua usapan wa yuzila sareng ngaleungitkeun si jalma an najasata kana najis awalan dina mimitina wa yajtahida sareng madep si jalma pil kiblati ka kiblat qoblahu samemeh tayamum wa yakuna sareng aya naon at-tayammum tayammum ba'da dukhulil waqti eta sabada asup waktu wa aya tayammama sareng tayamum si jalma likulli fardin pikeun tiap-tiap fardu. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Purudu tayamumi ari pirang-pirang fardu na tayamum khamsatun eta aya 5. Al awalu ari anu kahijina naqlu turabi eta mindahkeun taneuh. Asani ari anu kaduana an-niyatu eta niat. Asalisu ari anu katiluna mashul wajhi eta ngusap wajah. Arabi'u ari anu kaopatna mashul yadaini eta ngusap dua panangan ilal mirfaqaini sarta dua siku. Al khamisu ari anu kalimana at-tartibu eta tartib bainal mashataini di antara dua usapan. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Mubtila tu tayamumi ari pirang-pirang anu ngabatalkeun tayamum salah satun eta aya 3. Ma kahiji perkara abatola anu ngabatalkeun ieu ma al wudu'a kana wudu wa riddatu sareng kaduana murtad wa tawahhumul ma'i sareng katiluna nyangka aya cai in tayammama lamun tayamum si jalma lipakdihi karena eueuhna cai. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Allazi ari anu yathuru suci ieu ladi minan najasati tina pirang-pirang najis salasun eta aya 3. Al khamru kahiji arak ida takhalalat di mana-mana jadi cuka itu khamar binafsiha kalawan dirina itu khamar wal jildul mayyitati sareng kaduana kulit bangke ida dubigo di mana-mana disamak itu jildul mayyitah wama sareng katiluna hewan soro anu jadi ieu ma hayawanan eta jadi hayawan. Paslun ari ieu eta hiji pasal. An-najasatu ari pirang-pirang najis salasun eta aya 3. Mughalladatun kahiji najis mughalladah wa mukhaffafatun sareng kadua najis mukhaffafah wa mutawassitatun sareng katilu najis mutawassithah. Al mughalladatu ari najis mughalladah najasatul kalbi eta najis anjing wal khinziri sareng bagong wa far'i ahadihima atawa anak ti salah sahiji kalbun sareng hinjir wal mukhaffafatu sareng ari najis mukhaffafah baulu sobi eta ciki budak lalaki allazi anu lam yat'am candahar itu sobi ghairal labani kana salian cai susu walam yablug sareng can nepi itu si sobi haulaini kana umur 2 tahun wal mutawassitatu sareng ari najis mutawassithah sairun najasati eta sasesana pirang-pirang najis. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Al mughalladatu ari najis mughalladah tathuru eta jadi suci itu mughalladah bisa salatin kalawan 7 pirang-pirang kumbahan ba'da izalati ainiha sabada ngaleungitkeun datna itu najis mughalladah ihdahuna ari salah sahijina itu sab'u salatin biturabin eta make taneuh wal mukhaffafatu sareng ari najis mukhaffafah tathuru eta bisa jadi suci itu mukhaffafah birasyil ma'i ku ngecretkeun cai alaiha kana itu mukhaffafah ma'al ghalabati sarta ngalindih wa izalati ainiha sareng ngaleungitkeun datna mukhaffafah wal mutawassithatu sareng ari najis mutawassithah tan qasimu eta narima kabagi itu mutawassithah ala kismaini kana 2 bagian ainiyatin tegasna kahiji najis ainiyah hukmiyatin sareng kadua najis hukmiyah al ainatu ari najis mukhaffafah ainiyah
allati eta anu laha eta tetep pikeun itu ainiyah ainun ari dat warihun sareng ambe wa ta'mun sareng rasa pala buddha mangka misti min izalati launiha tina ngaleungitkeun warna itu ainiyah warihiha sareng ambeuna ainiyah wa ta'miha sareng rasana itu ainiyah wal hukmiyatu sareng ari najis hukmiyah allati eta anu launa henteu aya warna wala riha sareng teu aya ambe wala ta'ma sareng teu aya rasa yakfi ka mangka cukup ka anjeun naon jaryul mai ngacorkeun cai ngaberjalankeun cai aliha kana itu hukmiyah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aqalul haidi ari pang saeutikna jamanan haid yaumun eta sapoe wal lailatun sareng sapeuting. Wa ghalibuhu sareng ari galibna itu aqalul haid situn eta genep au sab'un atawa 7. Wa aksaruhu sareng ari lobana itu zaman haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena. Bilayaliha kalawan sarta peutingna itu khamsata asyar. Aqallu tuhri ari pang saeutikna zamanan suci bainal haidotaini di antara dua haid teh khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena. Wa ghalibuhu sareng ari galibna itu zaman suci arba'atu wa isyruna eta 24 yauma naonana yauman poena aw salah satun wa isyruna atawa 23 naonana yauman poena wal hadda sareng teu aya batas li aksarihi pikeun lolobana zaman suci aqallu nutasi ari pang saeutikna zaman nipas majatun eta sagejrotan wa ghalibuhu sareng ari galibna itu zaman nipas arbauna eta 40 naonana yauman poena wa aksaruhu sareng ari pang lobana zaman nipas situna eta 60 naonana yauman poena. Paslun ari ieu eta hiji pasal. A'dzarus sholati ari pirang-pirang udur salat isnani eta aya 2. Annaumu tegasna kahiji sare wa nisyanu sareng kadua poho. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutus sholati ari pirang-pirang syaratna salat samaniyatun eta aya 8. Toharatul hadasaini kahiji suci tina 2 hadas wa toharatu anin najasati sareng kadua suci tina najis. Pisaubi dina baju wal badani sareng dina badan wal makani sareng dina tempat. Wasatrul aurati sareng katilu nutupan aurat. Wastiqbalul kiblati sareng kaopat madep ka kiblat. Waduhulul wakti sareng kalima kaopat. Waduhulul wakti sareng asup waktu. Wal ilmu sareng nyaho bipardiyatiha kana kaparduanana salat. Wa alla ya'taqida sareng ulah nekadkeun si jalma pardon kana hiji pardu min purudiha tina pirang-pirang parduna salat sunnatan kana jadi sunat. Wajatina bul mubtilati sareng kadalapan ngajauhan anu matak ngabatalkeun kana salat pirang-pirang anu ngabatalkeun kana salat. Al ahdasu ari pirang-pirang hadas isnani eta aya 2. Asghoru kahiji hadas leutik wa akbaru sareng kadua hadas gede. Fal asghoru mangka ari hadas leutik ma eta hadas aujaba anu ngawajibkeun ieu ma'al wudu kana wudu wal akbaru sareng ari hadas gede ma eta hadas aujaba anu ngawajibkeun ieu ma'al gusla kana adus. Al auratu ari pirang-pirang aurat arbaun eta aya 4. Auratu rajuli ari auratna lalaki mutlaqon barina mutlak wal amatu sareng amat wal amati sareng amat fil sholati dina salat ma eta perkara bainal surati di antara pujal warukbati sareng tuur wa auratul hurrati sareng ari auratna awewe anu merdeka fi sholati dina salat jami'u badaniha eta sakabeh badana hurrah ma tegasna perkara si wal wajhi anu salian wajah wal kafaini sareng 2 dampal leungeun. Wa auratul hurrati sareng ari auratna awewe anu merdeka wal amati sareng amat indal ajanibi dideukeuteun pirang-pirang dengan jami'ul badani eta sakabeh badan. Wa inda maharimihima
sareng dideketeun pirang-pirang mahramna itu huruf sareng amat wanisa sareng pirang-pirang awewe ma eta perkara baina surati antara bujal warukbati sareng tuur. Paslun ari ieu eta hiji pasal arkanus sholati wallahu a'lam bissawab.